Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu sadayana patepang deui saram sim kuring Mang Adoy mohon urang ngadongeng deui dongeng hanca kamari nu judulna Si Kuncir. Mangga kaum dangu sadayana urang kupingkeun ku wae kumaha cocor carios Si Kuncir. Yuk yuk. Tong hilapnya di subscribe, hatur nuhun. Haji ayo urang ka jero deui kasep geus tengah peuting ya teh. Hayu mak orang aja udah lah sepenting bareungit di luar mah Pas keur kitu corelat aya hiji lalaki nu geus kolot anu pakeana serba hideung dipake sabuk tina cangkengna diiket sirahna. Eta jelema teh jabrik terus kumisna mani baplang nu pitingalina pikasieun. mana laki-laki nu tadi teh geus nganyewani nang tangka kaula Kitu kaum dangu sadayana cek si aki-aki teh cek lalaki eta teh nanya ka si Aji jeung mana. Hari si Aji jeung mana ngangkur bisa mikir nah saha ieu jelema teh cuk nanyakeun aki-aki nu tadi. Aki-aki nu mana ki? Perasaan orang mah da aki-aki euy. Tadi anu gelut jeung kulit aing nu ngaran si Justo. Da urang mah teh nyaho ki? Tanyakeun we mah urang mun teu percaya mah. Emangnya geus saha teh tadi gen? Gitu jawabannya si Haji kasih aki teh. Hari kumana dijawab dah usah saha. Hari anjeun teh saha? Kuring teh Mbah Akong Jatuh Karaman. Kebeuk ngadenge kitu masih Haji teh. Jadi ingat ka ulasan tahun nu geus ka tukang. Ulasan tahun ka tukang teh bapana si Haji teh dipaehanna teh ku Jaduk Karaman. Mak kunaon malah cicing mak kenal eta kalaki eta. Kitu nanya si Haji ka mana teh. Hari mana ngan ku ngareret tungkul bari narik dengan si Haji kiru-kiru dibawa ka jero imah. Letak pantot teh ditutupan ku mana si Haji teh ditulakan. Hari si Haji ngan nurut wae ka mana teh. Ki Haji kiru kada ka ditu hayu jeung mangilu. Kalau tak mana teh mukakan panto dapur terus nitah ka si Haji. Haji kiru kera naik tuh ke tangkal caringin omat ulah turun namun tadi tak kumanya cek kiru Haji. Emang naon mak Kiru ulah ngabantah kama cek mana kiru naik. Geus kitu mah si Haji teh nurut ka omongan indungna. Barina jero hate si Haji teh mikir naonnya si Mateo itu kajen teuing lah kurang diturut hang nyaho. Ari Mbah Akong kaum dam sadayana pasti tinggalkeun ku si Haji jeung mana teh jadi ngageder nafsu. Maklum manehna teh dadangkot ajak leuweung nu karasa manehna teu diajenan ku si Haji jeung mana. Pas kitu teh manehna teh ngagero deui eta si Haji jeung mana. Hei keluar sia goblok sia ku aing ditanya malah kejero
Keluar sia. Gitu kaum dangu sadayana omongan Mbah Akong teh bari nyamperkeun ka si Imah si Aji. Teu kungsi lila kolotrak pantoi Imah si Aji teh aya nu muka. Ai pas kieu teh cer teh jelmana teh kaluar. Nu anehna eta jelma teh serba pake baju beureum. Celana pangsi beureum, bajuna beureum, diiket ku kain beureum eta sirahna. Sebut langsung narajang ngirimkeun beureum-beureumna ka sirahna Mbah Akong. Ari Mbah Akong curalit, manehna langsung loncat ka tukang bari ngajuralitkeun awakna di ruruntan. Curalit kecil langsung bari seuri. Aya kawani sia ka aing. Nah make tuani emang maneh geus poho ka urang? Maneh teh geus ngamehan salaki si kuring. Jadi kudu tarima ibalsanana nu geus lilah ku urang maneh di tangan. Curelat langsung melakukan serangan anu leuwih cepet di duit nu tadi. Syuk leunguna gerakan tipu ari Mbah Akong maklum meureun nyahareupan awewe dianggap enteng. Syuk cina syuk plos wah itu bisa dianggap enteng ku aing ieu awewe teh. Rasakeun sia babalasan ti aing. Hiap. Dina leungeunna Mbah Akong teh kaluar cahaya beureum pesat. Tapi waktosna seep. Waktosna seep kaum dangu sadayana. Jejer carios si kuncir ieu insyaallah lain waktos di lajengkeun deui. Sim kuring mangaduy ngaturkeun nuhun ka sadayana nu tos ngupingkeun ieu dongeng pendek nah si kuncir. Kaum dangu sadayana tong hilap di subscribe. Hatur nuhun. Topik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.